Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitab al-ayat. Wallahu a'lam bishawab. Alam taro anata orang ningali sila nah teu ningali anjeun maksudna tuh deui ilal ladzina kajalma-jalma utu anu diberi ilatina nasiban kana bagian minal kitab tina kitab tulisna orang Yahudi diberi kitab arapal nyaraho kana kitab Taurat yashtaruna ad-dhalalata yashtaruna pada meuli ieu ladina ad-dhalalata kana kasasaran bil huda kalawan pituduh di tukar-tuker dituker anu bener nu kira-kira teu diuntungkeun secara materi jadi subutkeun lamun aya diteangan dipelitir dirobah kumaha carana supaya nguntungkeun maranehanana secara materi wa yuriduna antadillu sabil wa yuriduna jeung pada ngarepkeun ieu alladzina utul nasiban antadillu kana yang supaya sasar alatin kabeh as-sabila kana jalan tukhtiu al-tariqa al-haqqo litakun mithla ngahaja nyasar-nyasar di jelema ambe sarua jeung maranehanana ngomong getah dina Taurat mah dikudu padahal mah entenya dalam nanya tapi dia lupa mana dan dulu mulai sejam-jam orang yang siga kita wallahu a'lam bi'adaikum wallahu jalla Gusti Allah ta'ala anu maha uning Gusti Allah bi'adaikum kana ka musuh-musuh aranjeun kabeh bahkan aranjeun kabeh teh kauli aku Gusti Allah fatus birukum bihim kita jitanibu kusabab Allah lebih uninga bahkan aranjeun maka dibejakeun ku Gusti Allah ka aranjeun ambehna ditastanibu ambehna jauhan aranjeun kabeh ka eta jalma-jalma urang Yahudi ulah sok dipeta pendapat dina masalah agama cik dina kitab ajeun kumaha anu salah teu Muhammad eueuh dirikuna nyebutkeun non agamilati Ibrahim netepan kana agama Ibrahim ta Ibrahim mah kieu padahal mah Allah kuninga manehanana bohong sehingga ku Allah dibejaan lamun dibejaan ku Gusti Allah mah percaya teh dan dewekna nyarepon kitab ari urang teu wa kafa billahi waliyyan wa kafa billahi nasira wa kafa nyukupkeun saha billahi Gusti Allah naon waliyan anu ngurusna hafidul berisna anu ngaraksa lakum kahanan kabeh minhum teh eta jalma-jalma Yahudi guys cukup ku Gusti Allah diraksa ku Gusti Allah diurus ku Gusti Allah urang itu asal urut ka Gusti Allah dan moal bisa dipopodo dibejaan Gusti Allah wa kafa billahi nasira wa kafa yang cukup
tina rekadayana eta jalma-jalma Yahudi. Minal ladina eta tisabegian jalma-jalma hadu anu pada kafir Yahudi ladina yuharrifuna ari aya hiji kaum anu ngararobah ieu kaum itunya al kalimat kana pirang-pirang kalimah anu diturunkeun ku Gusti Allah taala dina kitab terutama dina masalah nyipatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kan disumputkeun eta sakoras eta yang kita bisa bawa koras itu sakoras eta Pak syifron wahidan sakoras eta mah disumputkeun itu ieu teh leungit sakoras itu seueur pananitian ternyata dia teh nyaritakeun tentang Nabi akhir zaman aya sifatan-sifatan Kanjeng Nabi Muhammad anu cepas kitu teu dibejakeun eta itu ya pasien kagele teh harif dirobah amma wadhihi tina panggonana ta kalimah anu ditempatkeun dina eta panggonan wa yaquluna sami'na wa asayna wa yaquluna jeung pada ngucap ieu kafir Yahudi ka Kanjeng Nabi di mana-mana Kanjeng Nabi merintahkeun ka eta urang Yahudi kana hiji perkara pokna teh mun ditah Kanjeng Nabi teh sami'na qaulaka kami ngadengi kana ucapan Kanjeng wa asayna yang kami moal nurut kana ucapan Kanjeng geus kadenge lah maneh-maneh kami geus kadenge kitu bae wasma wal musmain wasma jeung ngadenge anjeun wal musmain barianan kita didenge nya alun bimana dua ela sami tak itu itunya ngadenge wa yaquluna lahu ngomong eta urang Yahudi ka Kanjeng Nabi rawaina ngaraksa anjeun naka kami teh hiji bahasa anu waktu harita dipake nyarekan itu cek urang nama segandeng lah gitu nama gitu ya nyebut atau nyebut koplok gitu nya gandeng lah koplok gitu layan kalawan ngadenge tahrifan tegasna layan kalawan ngarobah di alsinatihim kalawan pirang-pirang lisanna Yahudi wa ta'dan jeung nyacat bidini dina agama Islam kalahkah ngagogoreun agama Islam agama Islam walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wa dhurna lakana khairul lahum wa aqwam walau annahum jeung lamun mah yen saestuna ieu Yahudi kabeh tak qalu ngomong ieu Yahudi sami'na wa ata'na itunya kana lapan sami'na wa ata'na sami'na mohon ngadenge kami wa ata'na jeung taat kami nurut kami ulah wa asoina tadi mah nya kadenge tapi moal nurut ya lamun ngomong kami ngadenge terus kami bakal nurut wasma jeung kana jeung ngucapkeun lapan wasma unggul henteu wasma goel musma teunya wanzur wanzurna jeung ngucapkeun lapan wanzurna unzurna itu geura ningali anjeun ka kami ulah ngomong kana lapan rawaina lah kana maka bukti wa ngucap eta khairun leuwih hade eta khairun alus lahu pikeun Yahudi batan ucapan
tadi sami'na wa asaita wa asra'na musma warohina. Coba ngomong nanti gitu, itu teh leuwih hade wa aqwama jeung leuwih bener. Walakin la'ana tetapi ngalakna hum ka Yahudi kabeh saha Gusti Allah Ta'ala ngalakna teh dijauhkeun ku Gusti Allah tina rahmatna. Apa ada hum an rahmatihi bi kufrihim sabab kufurna Yahudi. Tapi lalu manggeus dilaknat ku Gusti Allah nya kitu bae. Fala yu'minuna illa qalila. Fala yu'minuna mangga teu aliman ieu kafir Yahudi kabeh illa qalilan amin saeutik siga Abdullah bin Salam jeung bala-bala. Abdullah bin Salam begitu nyada ari datangkan yang Nabi teh kakarek papagi kakara saud oge. Terus apal lahir Yahudi wau ka Kanjeng Nabi teh siga wau bapak kanu jadi anakna mal pahili nya mal pahili teh budak 1000 urang dihijikeun budak urang saurang mal pahili eta rahim Yahudi ge kitu apal ka Kanjeng Nabi teh ku jelas-jelasna sifat Kanjeng Nabi dicaritakeun dina kitab Taurat. Nanti dibedakan kabatul teh terkecuali sebagian kecil kumpul anu mengakui jeung ngabejakeun kabatul seperti Abdullah bin Salam. Sudah panjang. صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد